Urang contohan anu dieuweuhkeun teh misalna kieu. Dat Allah teh hiji, dua, tilu. Berarti lamun kieu mah dat Allah teh lobanya. Loba. Ieu teh kan mun pasil terpisah ieu terpisah ti dieu. Ieu terpisah ti dieu jeung ti dieu. Mohon. Nuhun. Tak ieu namina mun pasil bilangan terpisah. Hiji, dua, tilu marisah teu? Misah. Tak Allah aya dat Allah aya nu kahiji. Aya deui dat Allah nu kadua. Aya deui dat Allah nu katilu. Allah A B C. Ieu ngaranna dat Allah kamun pasil bilangan anu terpisah anu hukumna mustahil teu kieu Allah mah. Sabab disalab dieuweuhkeun ku sifat wahdaniyat. Paham? Paham. Eta tah nu kadua nu dieuweuhkeun teh kam muttasil. Ai tadi mamun pasil ari ayeuna mah kam muttasil. Naon tadi teh kam teh bilangan ari muttasil ngahiji. Ai tadi mah mun pasil mah terpisah ari muttasil mah ngahiji. Naon bilangan anu ngahiji teh? Hiji nama Allah teh. Allah teh naon? Hiji nama. Ngeun hiji na Allah eta gabungan tina bagian anu loba. Contoh seperti ieu pulpen. Pulpen ieu aya sabaraha? Hiji. Ngeun hiji ieu pulpen gabungan tina bagian anu loba. Berarti ieu hiji pulpen teh kamutasilnya. Naon sababna? Sabab ieu pulpen teh lamun dipotongkeun bakal pecah. Oh berarti hiji na ieu pulpen teh adalah gabungan tina pecahan-pecahan anu digabungkeun. Ari hiji na Allah kitu teu? Henteu. Hiji Allah mah sanes gabungan tina bagian anu loba. Henteu kieu hiji na Allah teh. Aya wajahan Allah teh. Henteu kitu, aya leungeunnan. Jadi hiji na Allah mah teu bisa atawa mustahil tina gabungan tina bagian-bagian anu loba. Namina hiji tina bagian gabungan tina bagian anu loba teh kamutasil. Tah ieu kamutasil teh disalab dieuweuhkeun ku sifat wahdaniyat. Kumaha atuh hijina Allah? Pokona mah hijina Allah mah lain meunang ngagabungkeun tina bagian-bagian nu loba weh. Contoh deui deal. Deal aya sabaraha hiji? Hiji. Tapi sayang hiji na deal mah meunang ngagabungkeun tina bagian anu loba. Aya kaki, aya tangan, aya badan, aya wajah. Berarti seandainya dimutilasi kan hiji na deal teh jadi terpisah. Dimutilasi teh naudzubillah min dalik, diteuk-teukan. Na Allah mah teu kitu. Paham? Nah ieu namina kam muttasil. Ari mun pasil mah bilanganna teh terpisah hiji, dua, tilu. Ieu hiji. Jadi tilu. Ieu mustahil Allah kieu, dat Allah kieu nya. Ari kamutasil mah hiji kieu. Ngeun meunang gabungan tak ieu ge hijinya. Hijina ieu gabungan. Ti dieu digabungkeun. Tak Allah mah teu kieu hijina teh, dat Allah mah. Paham? Jadi kesimpulanana tina anu kahiji nyaeta wahdaniyat teh hartosna naon? Hiji Allah. Lamun hiji Allah nu kahiji nyaeta hiji Allah dina naon? Dina datna. Hiji Allah dina datna ngeuweuhkeun naon atawa salab naon? Ngeuweuhkeun kam munfasil jeung ngeuweuhkeun kam muttasil. Hiji Allah dina datna ngeuweuhkeun kam munfasil nyaeta kumaha? Dat Allah mah lain hiji. Naon lain dua, henteu dua atawa leuwih. Nu kadua hiji Allah dina datna ngeuweuhkeun kam muttasil.